Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangan Baraya Sunda Qatar. Ya mang ngadalang di broadcastkeun. Aduh, di broadcastkeun legengnya kidalang. Disiarkeun ti pemancar Halul. Pulau Halul, Nusa Halul. Mang ieu tadi pendak sareng Mang Solihat. Sadi Mang Dadang Hidayat. Aya Kang Nandang urang Karawang. Seueur deui urang Sunda di dieu. Aturan kanggo Kang Teguh anu nuju sibuk sareng si etehna sakedap deui panginten lahiran pangintennya Kang. Mudah-mudahan sinjanten putra putri anu saroleh karasep garulis manahna, amin ya rabbal alamin. Atuh ka Kang Ridwan iraha urang ngaliwat di Alkor kumaha nyi emehna ayeuna tos tiasa tuang deui teu utah bugar wae. Mudah-mudahan sing laksana ngandeg ka nu kadua hamil anu kadua, mudah-mudahan sing janten anak soleh oge kitu tah. Mangga ayeuna suang lajengkeun hanca anu 10 kita tanpa teks lagi dina otak kidalang we. Malikan kana kaayaan si Hudri nu iji gimrang bahasa sobatna si Anclong dibawa kabur ke alam jin ku Nyimas Cuntring Wangi. Jalma iar salah lembur beja pabeja-beja sungut kasungut patarema. Tidak sajengkal ditambahan jadi sadepa, tidak sadepa jadi dua depa. Tungtung nawe si Anclong teh leungit ti eta lembur. Jelma kota teangan neangan si Anclong teu sirikna saban lembur ditanyaan komo pakuwu jeung babin sama eta hari weus aya wargana nu leungit tapi weleh teu kapangi duka ka mana eta si Anclong. Cek si Hudri mah di Gunung Binangun tapi eueuh tapak-tapakna acan. Baju-bajuna acan. Da meureunna si Hudri teh si Anclong teh di bawah hiber, di bawah nyabak ku Nyimas Cuntring Wangi. Kumaha atuh ieu pakuwu? Babaturan abi geus aya 3 bulan ngaleungit. Cek si Hudri ka kuwu. Nya kuring oge bingung ieu teh. Kami tenggeus ngawawar-wawar ka mana si Anclong. Tapi kalau Mur Sindang Jaya ka Kalerna ka Pangasinan. Terus ka Ciawi Tali ka Panindeungan. Apan nyaho sorangan kumaha kuwu. Neangan anu jadi wargana. Tapi ka jauh eta tuh kalau Mur Cihejo. Tapi ka wates ka mana eta Jawa Tengah. Nanyakeun ka ditu sugan anu apa jelema kieu eueuh cenah. Nya pabinsa. Buku abdi oge eta geus kokotengenengan eta neangan si jurig si Anclong. Abdi kamari ka Cigayam terus naik deui ka luhur ka lembur rata gandul. Ka mana deui itu ka ditu anu blasna teh ka Kali Pucang teu aya eta si Anclong. Si Anda teu aya duka ka mana. Hemeng api oge cek babinsa mairan. Gas ari kitu mah ayeuna suang tanyakeun we ka ajengan Hidayat anu bisa kumaha yeuh. Nya atuh. Kumaha sugan suang tanyakeun anu bisa cek si Hudri mairan. Heueuh nya kan urang teh boga kokolot aya sanhawi eta nu di Jangraga. Ah ulah ka eta mah. Kaayasan hawi mah dukun lepus si Hudri. Nya ari kitu kumaha tuh? Urang geus beakeun jalan. Cek kuwu bari pelenyun udud. Keur kitu aya jalma pating koceak. Budak kolot pating corek karoceak. Bari marawa pandeungeul. Karena 100 jalma eta kokoceakan. Berasna teh ti lembur sebelah kidul ngaranna lembur balabak.
Celengkeung seorang yang ngomong bari ngambang-ngambang bedog. Bagong, bagong. Bagong, bagong. Awas bagong, bagong. Bagong, bagong. Si horeng eta jelema ngabandaeut nyetang-nyetang pinang. Ningker bagong anu keur bayangan. Ieu teh memang dongeng teh ieu teh diilhami atanapi istilahna teh ieu teh dongeng memang kajantenan memang betul. Memang leres pisan ieu teh pamirsa. Ki dalang harita nuju SMP kantos moro bagong ka lembur Sindang Hayu. Eta bagong teh bayangan ti Gunung Putri. Bagong bayangan janten bagong cigana anu kelaparan turun gunung. Tah, ieu terinspirasi tah si bagong ieu teh lebet kana masjid. Tapi ka batur teh ngobrol, cenah itu bagong teh keur salat heula mun jelemana keur tobat. Nah, ieu terilhami jadi kailhaman ku carios Ki Dalang tanapi pangalaman Ki Dalang waktu alit gitu kan. Tapi bener eta teh kajantenan bagong lebet ka Masjid Nurul Hasanah di Sindang Hayu di Kampung Pribados. Balikan deui kana ieu dongeng. Eta bagong anu sakitu jangkungna dibebrik ku masyarakat. Tepi ka kuwu jeung babinsa geunan curinghak. Aduh. Babinsa. Mas, itu aya bagong. Waduh. Kalau begitu saya ini harus cari senjata dulu atau pistol saya di mana tadi? Babinsa rampang rempeng bari nyeklan pistolna. Kabeh buriak si Hudri, Pak Kuwu, kabeh baru riak di eta balai desa. Hayang nempok kejadian aheng. Ada apa ini? Ayah bagong Pak, bagong. Mana? Mana? Itu. Cek nu sejen. Bari nuduhkeun bener we aya bagong sagede anak munding sihungna geus ranggak-gak buluna ge geus curiwis ka luhur tanda eta bagong teh geus kolot aya nu moal tuturus aya nu moal bedog aya nu moal kuli atanapi tombak jalma harita ngepung eta bagong kade euy kade ulah gagabah eta bagong bayangan teh mah bisi malikan. Barudak uyak-uyakan nengoran eta bagong ngaliuk puriak. Basa kitu keur kitu teh bagong ngaliuk jalma ngapuriak sarieun. Awas. Heling. Halik barudak tong deketing sah. Kade. Eta bagong langsung malikan rek ngudag anu moro. Anu rek moro mandeg mayong. Aya nu nyekel tuturus. Sukuna siganu nancap dina lemah, teu bisa ka ditu, teu bisa ingkah. Tapi teu kunaon eta bagong teh ujug-ujug malik deui. Malik langsung turun narabas ka pajaratan, ka pamakaman, ka kuburan anak kuburan kampung kuburan teh di Pasir Pulasari. Halik. Awas, jangan terlalu dekat nanti bahaya itu. Awas itu. Kadangnya suara babinsa kegorowokan. Jelema paburencai anu moal bedogna dialungkeun. Aya nu lumpat sakalumpat lampet notok-notokkeun maneh. Nini makalayak. Teu kacurik. Aya nu asup kana ieu naon kana kamalir. Aya nu tikosewad kana solokan irigasi. Aya nu asup kana leutak. Wah. Pabuis jelema makan kusieun. Terus kitu babinsa papolontongan. Bari mau pestol ka hareup. Pok mah teh nyarita. Pokoknya saya ini tentara yang sangat gagah berani. Saya tidak akan takut sama makhluk apapun. Saya ini adalah tentara yang punya sabta marga. Tidak ada sesuatu yang ditakuti. Jangankan makhluk seperti bagong,
Jangankan makhluk halus, semua orang saya tidak takut. Cek Babinsa beri ngokang bedilna. Awas mas, hati-hati mas. Cek nu sejen, alah di mana ini? Cek Babinsa susuruntulan, asup kana ieu non. Asup kana pajaratan. Bari mapae kana akar kiara, teu kanyahoan aya Bagong tukangeun. Suruntul, cekuk, jumpalit. Babinsa langsung ditendut. Imbitna langsung nenggar kana pajaratan. Aduh, kubrag. Babinsa disuruduk ku eta Bagong. Nu sejen atuh sieun atuh nu sejen ngana paku mah eta pangheulana pangtarikna numpatna paku mah. Suri akur ngacir kabeh ngalacir. Demi rosea ka Babinsa nu ukey galungan jeung Bagong. Sihung Bagong mereka gadil Babinsa atuh ngaranna ge Babinsa. Tentara anu terlatih. Krok ngana teh kana ieu kana balati. Set. Eta Bagong beunang awakna. Bagong beuki bayangan. Langsung guda gadil. Bagong langsung lompat satakar kebek. Kalebakeun. Nya eta nu ngajugjug ka tonggoheun atanapi kalebakeun Masjid Nurul Hasanah. Eta Bagong teh ditonggoh. Maaf. Lumpat ka handap. Lumpat ka handap di handap teh naon? Kan aya masjid kaca masjid. Bagong ditonggoh nyuruntul ka handapkeun. Kumang. Kaca masjid diburak-barik eta ku eta Bagong. Bagong asup ka masjid. Anu ningali pating colohok, anu mau bedog pating colohok. Waduh, kumaha ieu? Lain euy buah-buah ieu teh Bagong nyegik. Cek nu sejen kumaha kitu? Nya burger tobat eta dina eta dina masjid keun main antep heula. Cek Mang Eman bari celengge. Heueuh atukeun karunya. Kayak suang enak mah suang eta tangan di pa eta non pa Babinsa. Suang di dorodod lah ku eta ku naon ngaranna? Ku bedilna. Ah ulah euy, mending enak mah suang nengan heurap we, cek nu sejen. Bari mere bolongan. Lain ai paku ka mana tadi teh? Ai paku mah puruh mayana pang lumpat tepang tarikna, cek nu sejen. Jalma ngagimbung hareupeun masjid jeung gigireun masjid bari dina hatena mah sieun disuruh ku Bagong atuh. Aya Mang Endang jago silat harita kadeuketan. Haling ku dewek. Cicing mang. Cicing. Masuk ka jago mang. Lain ngajago kumaha? Teu nyaho dewek naon? Cek nu sejen ngahulag. Bukakeun we pantona eta, bukakeun pantong masjid. Cek nu sejen. Sok bukakeun. Sok diheurap atuh make. Aya kampak teu kampak. Cek Mang Endang. Jangan kampak. Teu lila aya nu moal heurap. Panto masjid dibukakeun. Bagong kurobas keluar. Kampak kalau diceklan ku Mang Endang teh lesot. Mang Endang tungtungna jadi numpakan Bagong. Waduh, kabayang eta Mang Endang. Waduh, yo. Tulila eta Bagong neunggar kana pagar. Kubrag. Jumpalit, Mang Endang ngajumpalit. Kedebut kana aspal. Aduh, goblok. Eta Bagong mangpret kawetankeun nembus kana gunung riung gunung. Nyambung kana hanca nyegik anu ka-11. Mangga haturan kasadayana hapunten anu kasuhun bobili aya kalepatan tiki dalang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.